Duh, kumaha borak ya. Lapang san angeus. Anu marag teh datang da jam 3 ayeuna teh. Kumaha ieu teh? Solusinya ya. Geus burit beunannya tapi ayeuna mah geus tong loba ngomong lah. Ayeuna mah da geus burit kieu neangan awi hese dek nuar-nuar ka mana ayeuna mah geus kieu. Tah ayeuna cenah capit aya Cihaling lah. Iya, penting aya teh hangkulan we. Tah. Hiji, dua. Tuh, geus jadi. Daripada pakai sendal menikahnya orang neangan heula awi we ka tetangga atawa orang ngalah hayu Kang. Ayolah di mana awina di dia di pepoean batur ge aya gitu. Ayolah orang neangan. Neangan teh neangan ka mana atuh? Da kudu aya bedog, jaba jauh ngalah awi teh. Teu penting urang mah sok aya awi we lah. Dek di mana we ayeuna mah? Geus lah, masalah awi mah teh saya orang neangan. Hayu barudak orang neangan. Orang neangan lah. Tunggu ada sini. Neangan awi ka mana ayeuna da geus burit kieu genian gantar teh aya. Geningan ieu aya geuning gantar teh. Geus kieu ayeuna mah. Saya pisan ieu gantar. Sok kieu ayeuna mah. Mane ngawasi urang nyokot. Siap lah. Aman. Kalem, aman. Siap. Aman. Kela aman naon sateh. Geningan aya Pak RT Gusti. Turunkeun wae awi kada. Ya lah Pak RT aya naon di Pak RT? Aduh. Ditakut sana. Diok dia. Semua maksudnya ieu teh maksudnya aya naon ieu Pak RT ieu. Cik atuh maneh teh butuh awi jang naon. Cik tidak kudu ngomong aya RT, aya nu boga imah, perlu jang naon. Cik ari jang kahadean kapalegan mah anu jadi RT ge pasti adukung sok ngomong perlu jang naon. Nya eta Pak RT punten pisan nanti ieu teh barudak barangkali terus buntet entar sonten bade ieu turnamen sepak bola teu aya gawang nya eta we nu tetanggi nya pepoean gitu ku abi di tambut heula dang tos beres ku abi dikadinyakeun deui gitu Pak RT ditambut kasa ngomong hanteu main giwing-giwing wae sanes kitu Pak RT kieu ayeuna mah kumargi lapang teh tos aya tah si gawang teh acan aya tah kumargi kumaha gitu tah ayeuna mah janten si anu aya we dicanak gitu angger basa mah kudu aya gede urang golongan boga imahnya entong ulah kitu Pak RT abi pada sanes maling gitu cek paribasa sanes maling namut heula paribasana namut minjem gitu ngan teu bebeja tah jadi kumaha ayeuna ayeuna nu boga imah rek digorowan memang minta izin heula kana gaduna mangga sok urang-urang riungkeun naon Pak RT itu nasarame kieu pengen bumi nasarame kieu naon itu tah kabeneran nu boga imahna aya sok ayeuna mah ngomong bener ja perlu jang naon awi sok tah mah ngobrol jeung boga imah mohon kieu Pak abi teh tos kawiatan di lapang ti ketua lapang lah istilah nama janten si gantar eta teh bade ditamut heula nyaeta kangge gawang kumargi teu aya lamun milarian ka leuweung eta tebih sedengkeun anu ieuna lami jang main bal ya jang main bal barudak aya nu marag main bal ka dieu rek aya nu marag naon atuh ari kitu mah sok we teh kumaha kan ari hadena mah urang teh da bahasa orang Sunda mah goreng hade ge kudu ku basa kudu ku basa bener kudu ku basa kan hari geus ngobrol kieu mah kan genah sok kudu boga imah diizinan awi tinggal dibawa main bal tinggal prung da didukung ku RT jeung ku warga oge bener jang lamun kitu mah barudak sok ku abdi anu ayeuna di lingkungan ieu ku RT-na didukung da urang ge sarua resep kanon kanu main bola mah atuh sok urang bobotohan teh lah ngomong Persib mah urang bobotohan urang bobotohan ieu ari kitu mah nya ngaturkeun nuhun we kitu jam saudara mainna tapi tiluan lah eta teh urang kalapang sok ayeuna mah awina dibawa urang kalapang alhamdulillah gini atas diizinanku gedung bumi mah karena kue lah alhamdulillah Sawo diagrag kita aduh untung teh anu sirah lain anu ngalah awi teh menilila nya teh jaba waktu geus jam setengah geus jam 4 ieu teh ka mana jauh meureun ka leuweung ngalana heuleung lamun ngalah ieu teh datang-datang sieun aing mah sieun heus ngalah teh kudu bebeja meureunna tah geuningan lur datang awi teh aya ningan heueuh geuningan yo awi aya keur gawang teh siap tapi ieu teh lur euy aing mah asa kumaha nya
awi teh awi lain awi anyar. Tapi awi teh juga dinu sasampayan batur. Cuma aya masalah ieu moal. Geus aya izin nu bogana. Pak RT geus ngijina nu gaduh. Bener geus nginyeum ieu. Atos Pak RT na aya nu gadona aya atos Keun ai kitu mah. Anu urang mah mun aya naon teu tanggung jawab, urang mah rek pasangkeun. Atos aya Pak RT sareng. Tah, itu siap. Syukur we tah ayeuna urang pasangkeun. Da ieu mah geus tinggal ngali, tansepkeun eta geus burit euy lur. Tuh, teri lapang na oke. Gede pisan tiali. Syukur kudu siap kudu fix atuh. Terus jadi pelatih kudu hidup Persib. Kuat ya, kuat main bal. Ampura. Dia hanggulna we karek meunang awina. Kan bae. Mana di gawang lagi can beres. Itu kumaha ieu teh? Hampura. Hampura tadi teh kali ngomong geus lain kieu teh awi teh ngadadak. Ada kumaha ieu teh? Ngadadak teh ngadadak ngalah, ngadadak maok. Masalah heula di dieu teh. Geus ayeuna mah kieu we dulurnya. Ayeuna mah awi jaba lingis eueuh masangkeun lila. Jaba geus purit. Geus senal capit. Ayeuna mah nu penting memain we. Senal capit we. Anak capek-capek urang geus mawa. Ku RT dicarekan ku gaduna. Pokona ieu rombongan geus aya di dieu. Ayeuna mah kieu lur nya. Hampura daripada main teu tulus. Awi aya lingis keur ngegali eueuh. Kusna capit teh penting main ayeuna mah. Kumadinya. Ya, bener we. Aduh hampura di dinya. Aduh bae urang wikeun deui we kanu gaduna deui. Mungkin bae ayeuna main heula tong ka deui. Tim Persib. Juara. Jatuh main siap. Sportif dah. Jadi orang tempat di dia, Pak Wasit. Siap. Di Numarang. Bola di Numarang, Pak Wasit. Jaga jarak maju. Jaga tuh nu bener matakna jadi asup. Penjaga gawangna tah. Sing bener cek rapih posisi. Tah, ieu lur tadi teh geus aya perjanjiannya. Di mana aya nu eleh kudu dibuka baju sapotong. Tah, Geus komitmen tadi. Tadi gitu. Ayeuna hiji kosong. Nya wayahna we. Wayahna Kudu buligir. Aduh. Matakna ulah eleh. Wayahna we geus perjanjian. Tato urang gambar cacing euy. Eta mah gampang, eta mah selfie kele. Saya ieu buka baju lagi. Langsung ke rumah sakit ayeuna sok. Sik kumaha? Kumaha wasit we atuh kuasa nu wasit mah. Sok ayeuna balik we bisi ditilang. Bilang kumaha ieu? Bisi ditilang sok ayeuna balik we ayeuna. Aneh namanya ada atas biasa nu kupiriwit anggus-anggusan main bola teh ieu mah ku adan. Ieu pang-pangna tos adan. Ieu salat ya. Saya salatkeun. Salat. Enak kieu dulur. Urang teh geus meunang hiji can ngapunahan kaburu adan. Jadi geus meunang urang mah. Jadi Isuk deui. Beres adan lanjut.
Sampai jam 7. Ya. Balik, guys, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring di BPC Bobotoh Pam Cibenying nuju kolab sareng Hore Bandung di wewengkonna Studio Patung Bapak Haji Amrijal Jalan Abiligar RW 11 RT 3 Kelurahan Cibenying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. BPC Jaya! Hore Bandung! Sukses!